Akang mah sok hariwang ari geus maca berita di kota teh. Hariwang kumaha ieu akan. Iya, ari geus maca halaman terminal. Terminal kumaha Kang? Eta tentang berita pembacokan, pemerkosaan, pencabulan, nepi ka anu paehan segala rupa. Lain terminal Akang tapi kriminal. Oh, geus diganti euy. Nya angger tiba heula ge Akang ngawe nu balegug. Bari jeung urang batu kudu hariwang, da urang mah hirup di kampung. Nya eta ge ari urang mah hirup di kampung. Pan anak urang si Udin di kota. Bari jeung ayeuna geus sakililan can aya mulang. Nya ada dipikir kadinya nama. Bari jeung anak urang mah sakapeung jiga kalangkang, sakapeung jiga tukang kredit. No maksudna ari maneh anak urang siga kalangkang? Sok geura ditunggu-tunggu eueuh jebul. Disusul ke tempat gawena pek cenah pindah. Hari eta tadi nyebutkan anak urang siga tukang kredit, kumaha alasana? Hari tukang kredit mah borora ah ditungguan. Patimu ge teu hararayang teuing, tapi sok kadang-kadang aya dipikir panto. Matak teh agak tong sok kredit teuing gerak pusing ka akangna ge. Sampurasun, Mak, Pak, Udin datang. Duh geuning anak urang datang rampes jam sok ka dieu. Eueuh wayah kumaha Din ti kota, wayah kieu geus datang ka imah. Bada subuh, Pak. Da ai beurang mah bisi kapegat macet. Cik mana ka ditu sesadiaan pangabeki anak urang. Karunya capeun. Apal kene gitu, Mak, kabeuki Udin. Nya apal din uyah suo. Urap sampel. Jeung sumur jengkol. Sip, malah cerdas sih, mah. Martea teh jiga bapak maneh tell me. Nah, mama wae aing mana eus. Jeung gerak ka ditu lah mah coblak bae. Lain Din. Bapak ngadenge beja ti babaturan maneh. Nya eta teh maneh geus pindah deui pagawean teh. Nya, Pak. Geus pindah deui, ayeuna mah pabrikna ge geus canggih. Lain maksud canggih teh canggih kumaha Din? Ye, Pak. Lamun Udin ngasupkeun daging atah ka jero mesin, bijil teh geus asak berjeung di kalengan. Yah, ukur kitu mah teu aneh Din. Aya anu leuwih canggih. Aya gitu, Pak, nu leuwih canggih. Nya jelas aya Din. Ye, dengekeun ku maneh. Heeh. Bapak mah ngasupkeun daging atah, bijil teh maneh tah. Wah, hebat si Bapak mah. Jadi hayang nyaho nu kuos kumaha. Enggeus eta mah urusan 17 tahun kaki gir. Garandeng, ngarobrol sok kemana karep. Sok buru-buru dalah ka dapur. Nya Din, hayu atuh dah Ayo.